Aku mah carana eta domba mun yang apet siga kitu. Tah kan jadi aya nu komen nya naroskeun ka abi. Cenah eta kumaha mun domana hayang apet siga kitu. Nya hayang apet nu nutur, terus dilindek. Tah lamun hayang apet kieu, nya kedah domba anu didot nya. Insyaallah hari nu didot mah sok arapet gitu. Jeung dising sering we diajak ameng. Ya jiga abi kita sok diajak jalan-jalan gitu. Ari lamun anak domba anu sareng indung mah nya sesah atuh lamun hoyong sina nu nutur kieu mah. Soalna kan manehna ti leutikna jeung indungna, benten di jeung nu ieu nya. Ieu mah kan ti alit oge sareng abi gitu. Nya maksud teh didotna ku abi, disusuana ku abi. Jadi nya ngingintilna oge ka abi gitu. Tah si Bella sareng si Dom oge lamun kanu sejen mah moal ngingintilnya. Ngingintil sote padah ka abi gitu. Nya meureun da wauheun ngankur ka abi. Erek teu wauheun kumaha tuh da. Enjing-enjing didotna ku abi, terus engke sore di ku abi didotna. Jadi nya nu apaleun teh ngukur ka abi we kitu hungkul. Nya kadang-kadang paling ku mama abi gitu didotna. Tapi da jarang ari didotna ku mama abi mah paling lamun abina keur sibuk gitulah. Nya meureun si Bella sareng si Dom teh matak ngingintil we ka abi teh geus nganggap abi bapana meureun gitulah. Padah abi sok ngedot wae gitu ngedot manehna duanana gitu tah. Jadi meureun sangkan nyangkana teh abi teh bapakna gitu. Tah di dieu ge si Bella teh dek cicing ya. Serepetan we hayu. Paurna teh pur nabrak hungkul. Si ieu mah da kitu tah. Teu boga rem nih hadu di teunggare nu aya ge sok hayang nyabok sakapeung mah gitu tah.